Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, wilujeng tepang di Kuramas, kumpulan carita Pamas. Sampurasun sadayana. Wilujeng tepang deui di episode Kuramas anu kalima, anu mana episode teh kacida spesialna kitu nya. Kumargi MC atau napi moderator podcast nate nyaeta anu enggal nyaeta aya sim kuring. Emprak lah tuh. Tapi satu acan mulai di dia sim kuring bade aya pantun heula ya. Oke, pantunannya upami sim kuring pantun walarana sae kitu nya tiasa. Tiasanya baraya. Oke. Lauk jair, lauk emas. Sae. Meserna ka Majalaya. Sae. Wilujeng sumping di Kuramas di episode nu kalima. Tah kumargi sim kuring teh MC atau napi moderator anu enggal kitunya dina episode Kuramas nu ayeuna teh. Ku kita sim kuring bade ngawanohkeun diri heula. Sejenna pangkeun wastapun Arif Fadila nenehna Arif ti Entragan 2023. Anu mana dinten ayeuna baris mandu jalana acara Kuramas ieu di episode anu kalima teh. Tah ngomong-ngomongkeun ngeunaan episode anyar ieu kinten-kinten arurang teh bakal ngabahas naon kitu nya. Tah disatukeun bahasa jeung sastra, seni jeung budaya teh tangtu nanjeur oge di lingkungan paguyuban mahasiswa sastra Sunda atanapi Pamas. Nah, salah sahiji seni nu sumebar di lingkungan Pamas teh nyaeta seni tari teh. Nah, ngomong-ngomong ngeunaan seni tari di dieu sim kuring parantos disarengan teh nya ku salah sawios mahasiswa aktif sastra Sunda anu berkecimpung kitu nya di dunia seni tari teh. Emprak heula. Mangga akang tiasa wawanohan heula. Oke, hatur nuhun ka Kang Arif. Sateacana sejenna pangkeun wastapun Muhammad Tegar Andriansyah, nenehana Tegar, atanapi Ogay nya. Oke. Sim kuring mahasiswa program studi sastra Sunda Entragan 2022. Dia emprak di. Tah wilujeng sumping Kang Tegar, kumaha kabarna sae? Alhamdulillah sae. Kumaha Kang Arif sabalerna? Aduh aya nu naros akhirna nya alhamdulillah saya oke nya alhamdulillah saya ya Allah ditarosnya gitu. Tadi dia Kang Tegar abdi bade ngobrol kitu nya Kang nya hatur nuhun oge parantos tiasa ngalungguhan ieu podcast kitu nya di dieu abdi bade ngagunem caturkeun atanapi bade ngobrolkeun kitu nya ngeunaan seni tari teh gitu. Anu mana salasna mah abdi teh rada deg-degan kitu nya guys ngobrol sareng Kang Tegar teh kumargi katawisna mah Kang Tegar teh salah sawios seniman di Pamas teh gitu nya. Terus Kang Tegar? Amin gitu nya. Tah di dieu taya sanes arurang teh bakal ngobrolkeun ngeunaan seni tari tradisional Sunda teh kitu nya. Kumargi ditinggal tina upami cek keren nama track record deh nya, track record akang teh kitu nya karena seni tadi teh asa telepisan kitu nya salah sawios mahasiswa sastra Sunda tanapi Pamas kitu nya anu produktif pisan dina seni tari teh gitu. Tah Kang Tegar siap kangge ditarosan? Insyaallah siap. Aduh masyaallah insyaallah siap gitu. Asa siga aduh kata ajong kalanya. Asa siga ieu nya siga tahfiz Quran nya. Ieu mah nya tidak tidak henteu siga kitu nya ieu mah. Ieu mah urang mah ngobrol kitu nya kumargi. Santai urangnya Kang. Santai wae Kang kitu nya. Kumargi seni tari teh katawisna mah di Pamas teh kitu nya seueur pisan anu resepna kitu nya. Tara seueur oge anu kataji kana seni tari gitu. Tah ieu mah khusus kangge akang nyalira kitu nya. Abi bade naros ya Kang kinten-kinten hal naon sih anu pertama kali akang teh kataji gitu ninggal seni tari gitu. Dugi ka akang teh tiasa berkecimpung gitu di dunia seni tari gitu. Oke Kang Arif, janten anu nyieun sim kuring kataji kitunya karena bidang tari eta teh kulantaran panjang sih Kang carita namanya. Panjang Pisan. Panjang. Janten kawit nama kulantaran abi teh kan pas keur alit kitunya. Ti alit sim kuring mah ditinggalkeun damel ku si bapa jeung si mamah teh. Janten diasuh ku pun aki sareng nini. Nah, janten gantian aki nini ti bapa oge aki nini ti si mamah gitu. Nah, kaleresan aki nini sim kuring teh hobi karena bidang kasenian. Sok sanaos selain pelaku tapi boga karesep gitu karena bidang kasenian. Utami nama dina wayang golek, oge jaipongan. Ku ngaranna ge meureunnan diasuh ku nu jadi sepuhnya ngupak gitu unggal dinten teh
pamimun simkuring rekulem rek sare kitu nya disarekeun ku si Nini teh kuring teh sok disetel kitu nya disetel na radio teh Jaipongan. Oh, Jaipongan. Disetelkeun lagu-lagu Jaipongan. Sanes gitu. bernadia teh nya sanes. sanes. Mana teh bernadia dari kecil gitu nya. Da tacan aya tuh Oh nya bernadia can usumnya. Can usum. Nya. Ya janten kitu tadi kulantaran eta ku mineng ngadangukeun musik Jaipongan gitu oge wayang kuring teh mulai nanya penasaran gitu. Oh, aya rasa penasaran gitu ya, rasa Kang, ya? penasaran gitu. Sigana resep ya mun kuring bisa gitu nya hoyong jadi dalang baheula mah Oh, jadi dalang heula. tari teh. Oh, hayang jadi dalang heula. Hayang dalang heula. Hayang bisa ngadalang, hayang bisa diajar tari gitu nya. Tah mulai asup SD sim kuring lebet ka eskul tari. Nah, tari tradisional. Jadinya mulai dikembangkeun tah ke non sinya ka resep oge minat sim kuring teh. Terus lulus SD parem kuring teh parem maksudna parem. Ya lain deui. Naon anu parem? Anu hurung keneh akang mah hurung. Naon anu parem tuh? Parem. Nu jadi ieu non sih kan tadi ngiringan eskulnya pas SD mah kulantaran abi mah diasupkeun ka MTS. Oh. Tiasa ngalajengkeun eskul tari da. Da aya kitu di MTS Oh, gitu. janten salah nama kitunya akang mah lingkungan age memihak gitunya jantan ti alit parantos didangukeun sanes bernadia tapi Jaipongan gitunya bajidoran lebet Kang kalebet kalebet oge nya jadi tiap aya nu hajatan ya Kang nya simkuring mah diajak hayu cenah urang nonton bajidoran jadi tidinya teh ieu kitunya resep lah gitu. Oh, jantan tas aya rojongan ti keluarga gitunya sakedikna kangge ngabiasakeun gitunya indera pendengaran orang teh karena hal-hal anu berbau dengan tarian teh. Tadi akang nyaturkeun oge yen ngeuh gitunya resep tari atanapi bisa kana tadi teh nalika akang lebet eskul berarti. Nya mulai nanya mengembangkan rasa kepenasaran itu gitunya. Punten ya di mixing gitunya. Mun punten nya baraya. Abigenya punten. Jantan tidinya Kang jadi pas SD mulai aya kuring lebet ka eskul tari. Oh ternyata tidak sagawayah gitunya. Urang tari teh aya teknikna, aya cara-cara jeung nu aya wiraga wirama wirasa teh cenanya. Unsur-unsurna gitu. Muhun gitu aya kitu na gitu nya. Aya aturanana teh gitu. Tapi Kang sajabi ti lingkungan anu ngadukung atanapi ngarojong kitu nya tangtuna aya hideung aya bodas kitu nya aya jahat aya bager kitu nya. Tah kinten-kinten Kang aya teh sih tantangan kitu nya atanapi hal anu bikin akang teh bad mood kitu nya. Salaku komo deui kitu nya sapertos anu katinggal ku abi kitu nya baraya wirehna punten nya Kang pameget kitu nya anu janten penari teh kitu sok upami gaya nama underestimate ya gitunya jantan seueur anggapan yen penari-penari pameget teh kieu kitu teh gitu tah upami kangge akang nyalira kumaha tah aya teh sih tantangan anu bikin akang teh rada ngedown atanapi rada minder gitu kana bidang seni tari tah leres pisan Kang janten emang eta tantangan teh pasti wae ayanya tiap hal atanapi naon wae ge pasti aya tantanganna tapi kuring teh nya tadi urang teh kudu bisa non sih muncak zaman aya nama analisis SWOT-na. Analisis SWOT-na. Jadi urang ge kuring salaku pamagetnya pasti emang pola pikir jalma pasti beda-beda aya nu resep aya oge nu ngewa kitu nya ninggal lalaki atanapi pamaget nari teh gitu. Tah kumaha carana ya kuring ge geus saacan non nya full atanapi siap berkecimpung terjun karena dunia tari teh ku kuring geus di pikiran pastinya nu ngaranna anu teu suka kitu nya komo ninggal lalaki narima kitu buat ti keluarga atanapi ti rancangan eta geus dipikirkeun oge ti jauh-jauh ti saacana kitu kumaha carana nyaeta ku kuring dibuktikeun nyaeta ku karya-karya saya bisa karya-karya oge prestasi-prestasi ya kuring tina tari
bisa kieu loh gitu. Aya, Aya Masya Allah. kudu bisa aya pembuktianna gitu keur maranehna tah gitu sih Kang. Tapi Kang kantos aya naonnya ucapan gitu anu akang teh expect bakalan dikitukeun gitu nya. Sapertos misalnya ti keluarga caket atau napi ti tatanggi gitu kan aya satu kalimat anu bikin akang teh geram gitu atau napi abi teh yang ngabuktikeun yang tadi teh pamege teh henteu sapertos gitu aya teh Kang juga satu orang anu bibirna teh gitu nya. Pasti sih Kang. Ayahnya. Aya wae anu kitu Aya, aja tiap gimana wae ge. Tah eta nu kumaha carana abi teh bisa ngabungkam gitu nya ngabungkam. mulut yang Mun Kang leres eta kedah gitu. dibungkamnya nu kitu teh. Da ieu mah seni budayanya da mun teu ku urang rek usaha deui nya. Leres gitu. Panginten akhirnya Kang atuh napi tos dilupakeun gitu nya. Tah eta ku carana emang pasti ayanya eta nu hiji kumaha carana ieu. Target abi bisa ngubah pola pikir manehna anu tadina non sih nah cenah lalaki wet nari gitu naon ieuna pasti gitulah pola pikir nu negatif kumaha carana ieu. Stigma negatif gitu. Ku kuring ge di pikiran kumaha carana ngarah manehna berubah pikiran ninggal kuring salaku pameget nari teh henteu wae goreng gitu lalaki teh. Laras Kang leres. Cara sanes anu menyerupai nu kararitunya maksudna menyerupai istri atau napi kumaha kitu nya. Tah nyarioskeun ngeunaan tadi akang hoyong ngabungkam teras kumaha nya menorehkan prestasi kitu nya dina bidang seni tari tah kinten-kinten aya teh Kang hiji hal anu spesial gitu atau napi anu spesifik kitu nya anu ngabuktikeun kitu nya. Misalna akang teh saatos dicap kieu kitu ku orang lain terus akang teh ngiringan lomba terus alhamdulillah juara kita atau napi pinunjul gitunya. Janten aya tuh sih momen atau napi pengalaman anu spesifik gitunya anu bikin akang teh yakin yen urang mah emang minat sareng bakatna di dieu gitu. Aya teh Kang anu sapertos kitu. Aya pisan seleres nama seueur tapi paling anu tah eta hiji anu paling mantap anyar gitu nya nu ayeuna kan paling anyar non ya abi penasaran sumpah paling anyar nyata kamari teh simkuring kan jadi non delegasi anu kanggo acara tari di kedutaan Thailand. Oh Emprakla Thailand lah guys. Oh eta terus kumaha Kang eta tah tidinya teh kan pastinya utamina mah non sih masyarakat atanapi lingkungan sabudeureun anu aya di bumi gitu nya di Bogor gitu. Tidinya kuring bisa buktikeun yen tina tari gitu nya. Kuring bisa menang pengalaman-pengalaman nu luar biasa bahkan bisa mawasim kuring ulin gitu nya. Ulin sekalian nambah ilmu tari oge ka luar negeri. Leres pisan. Aduh Masya Allah pisan ka Thailandnya. Abi ge ninggal teh wah gitu tina tari leresnya Kang nya tina tari tina hal-hal anu di underestimatekeun ku masyarakat utamina kangge pameget kitu nya tiasa ngepakeun sayapna ka Thailand kitu nya Masya Allah pisan gitu swadikap kitu nya. Nah tapi tangtosna tina sagala proses nu parantos ku akang dijalani kitu nya. Panginten tadi ge dicaturkeun yen akang teh tos berkecimpung dina dunia tadi teh ti alit kitu nya. Tangtosna aya proses-proses anu bikin akang teh ragu alias hoyong mengurungkan diri kitu nya kangge berkecimpung di bidang tari. Contohna we sapertos studi kasusna kieu. Akang teh atos yakin yen minat bakat akang teh dina tari gitu. Tapi aya hiji hal anu ngajieun akang teh asigana nya deh cek batur teh kieu tah gitu. Eta kumaha akang cara mengatasina gitu. Oke, cara mengatasinya nya balik di numbuhkeun kepercayaan diri ka diri abinya lira gitu nya. Sok tari kan geus diniatkeun ku simkuring pribadi tari teh jadi nya titik acuan atanapi titik loncatan simkuring keur ngawahan kasuksesan gitu nya. Kapayuna gitu nya mengejar mimpi yang lain selain ke Thailand gitu ya. Tuh. Betul. Siapa tahu kita bisa ke Thailand gara-gara tari gitu guys. Oh jadi bahasa Indonesia. Lanjut Kang. Ya janten. Nya tadi teh
nya carana numbuhkeun kepercayaan diri yen yakin bahwa dina ti tari ieu geus kabuktian gitu tega ngayakinkeun ka diri abi pribadi gitu. Kuring bisa tina tari ieu bisa mawa kasuksesan ke diri kuring nyalira gitu sih Kang. Janten langkung ka introspeksi internal wae kitu nya Kang ya sapertos arurang gaduh tujuan gitu. Arurang teh lain ngan saukur ngapraktekeun tarian-tarian nu tos aya tapi arurang ge hoyong nanjerkeun terus kitu nya kana kabudayaan eta gitu. Nah ngomongkeun ngeunaan tarian gitu nya Kang ya sabada tadi atos pengalaman akang ngeunaan tarian teras oge pengalaman prosesna kumaha tiasa nyangking janten gelar seniman pamas dina bidang tari teh ya gitu nya eta mah cap ti abi nya guys. Teras kedah disepakati oge nya gitu. Nah kinten-kinten kitu Kang dina tari teh bakalan aya iya kitu nya anu nari teh anu niru atanapi ninggal tinu batur kitu nya tinu tos aya tapi aya oge anu leres-leres nyiptakeun koreografer sendiri gitu. Koreografer nyalira gitu. Janten aya sababaraha penari kitu nya anu ku abi terang kitu nya Kang anu anjeunna teh tiasa nyiptakeun gerakan nyalira gitu. Tah upami akang kalebet teh salah sawios anu nyiptakeun gitu. Oke, keur abi pribadi nya kulantaran kan di dunia tari ayeuna mah teu lain ayeuna mah ti baheula ge teu kenging aya nu ngaranna ngajiplak atanapi niron kitu nya. Urang teh selaku panari dituntut keur inovatif oge kreatif kitu nya. Kumaha carana urang teu niron gerakan-gerakan batur terus pola-pola batur tah ai keur abi pribadi mah kitu nya bahwa dina ngajar atanapi gerakan tari nyalira abi mah sok nyiptakeun atanapi nyoba gerakan-gerakan khususnya keur jaipongan kreasi kitu nya genre jaipongan kreasi. Kreasi janten genre langkung ka kreasi kitu nya Kang. Janten abi mah sok gerakan-gerakan nyalira gitu. Janten beda jeung sok teu bisa kaulang 2 kali gitu. Jadi spontan. Spontan. Ya, janten gerakanna spontan gitu Kang. Spontan. Saya bisa natunya janten tapi di titik ayeuna akang tos ngaraos gaduh ciri khas nyalira teh kangge gerakan misalnya tiap ngadamel gerakan teh secara tidak langsung gitu nya oh iya teh ciri khas abi ya gitu selaku penari dina bidang tari kreasi gitu. Oh paling ciri khas Kang Tegar nih apa nih gitu. Paling ieu mah cek batur oge sih. Utamina mah aya salah urang guru simkuring pas SMK nu nyarios cenah. Airi si Tegar tampil cenah tampil nari eta teh siga nu kasurupan cenah ciri khasna teh. Aduh teh expect. Siga nu kasurupan cenah. Ayeuna kasurupan teu henteu nya. Sadar ieu sabaraha. Eta 2 kasurupan berarti. Nah, ya jadi eta teh ciri khasna gitu nya. Abi ge getek gitu nya pikaseureun gitu naon maksudna. Mungkin nya jadi ciri khas abi emang mun dina nari teh abi mah sok make hate maksudna. Dirasa Kang. Dirasa kumaha urang nari teh ulah ukur ngagerakeun badan, nuturkeun musik tapi urang ge kudu ngedalkeun rasa dina tarian gitu. Tarian ieu nyaritakeun naon, urang kumaha dina wirasa eta. Janten teu ukur unjuk kabisa gitu nya, janten aya oge tinu internal hate dari lubuk hati yang paling dalam gitu nya. Untuk merepresentasikan perasaan kita terhadap kangge hiji tarian gitu nya Kang ya. Nah tadi ngomongkeun ngeunaan SMK gitu nya Kang. Ayeuna kan akang tos janten nya tiasa disebat penari, bener-bener penari lah nya gitu, penari tok gitu nya di Pamas ieu gitu nya. Tah akang teh lulusan SMK tari atanapi kumaha Kang? Aduh. Tah ieu ya. Abi paling hoream mun ditanya ieu. Oh atuh maaf atuh nya teu jadi kalanya. Abi bade diwaler mah. Sigana oke, kita klarifikasi. Oke, klarifikasi. Ya. Jadi simkuring teh sanes lulusan ti jurusan tari pas SMK na. Oh, ya. Sanes sok malah paminu anyar gitu nya jalmi anyar panggih jeung simkuring sok cenah ieu jurusan tari nya. Mohon abi kayak gitu. Kana hate teh deg da lain Pak. Lain Bu. Sanes gitu nya. Sanes da abi mah ti jurusan naon cik Kang?
Naon karawitan. Oh atuh eta mah sa ieu keneh Nya sebenarnya. manawi teh karawitan kumaha caket gitu sanes. Oh, sanes oge. Naon atuh nya teater. Sanes abi teh pokoknya mah ieu ti teknik Ah. teknik elektroindustri Wah. kabayang listrik tina listrik bergetarna Kana tari. setrum ayeuna bergetarna kana abang Kana kendang gitu ya. Oh, nyetrum. Oh, akang teh jurusan teknik listrikan gitu. teknik Oh, elektro mana teh SMK teh SMK kesenian gitu kan. sanes nya siga nama peda 3 tahun dina ngupak dina elektro jeung listrik jadi bergetar hari we gitu ya. Bener. Tah, tapi eta teh janten fun fact gitu nya, Kang ya, fun fact terus tenutup kemungkinan oge kanggara rencangan sadaya upami hoyong nanjeurkeun hiji budaya kitu nya atanapi hoyong neleban hiji kasenian kitu nya teu kedah tina SMK kasenian wae kitu nya tapi tangtosna SMK kasenian langkung sae gitu tapi tidak menutup kemungkinan teu nutup harapan kanggara rencangan sadayana kitu nya anu teu berasal ti SMK kasenian tiasa oge janten penari sapertos Kang Tegar dugi ka Thailand gitu guys. Emprakela. Tah kan akang teh jam terbangna gitunya parantos luhur gitunya parantos saya gitunya tos tampil di mana di dia itu gitunya. Nah kinten-kinten saparantos ku akang ditaliti gitunya atanapi diresapi gitunya. Skill tari ieu teh gitunya atanapi keterampilan tadi teh anu dipelajari di tari gitu. Aya teh sih anu ngabantos dina kahirupan akang sadidinten. Misalna dina sadidinten akang teh aya kegiatan ieu terus akang teh basa eta abi di latihan tari kan tos diajar ieu asa relevan deh jeung kegiatan ieu gitu. Aya teh Kang anu sapertos kitu. Wah, seueur pisan Kang. Janten tari teh ulah dianggap cuman menggerakkan tubuh terus nuturkeun musik. Lain kitu hungkul. Mun ceuk kuring pribadi mah dina tari teh bisa mawa manfaat dina sapopoe keur urang kitu nya. Contohna ai ceuk kuring pribadi dina anu dibeunangkeun dina di bidang tari teh nyata 4B. 4B naon tah? Nyata brain, Brain? beauty and behavior. Oh, brain, beauty, behavior and brave gitu. Ya. Nya. Naon wae tah Kang eta teh hartosna. Nah, brain nyata mungkin karena kecerdasan gitu Mun nya. leres. Kecerdasan. Pan penari teh tadi teh kudu dituntut inovatif jeung kreatif. Mun leres. Nyiptakeun gerakan, terus nyiptakeun pola, terus nuturkeun musik kan eta tidak Bukan hal yang mudah gitu nya. hal yang mudah gitu. Sanes hal anu babari gitu. Nah, eta janten kapake dina mun urang misalna terjun atawa dina sapopoe gitu. Critical thinking-na gitu nya. Critical Kang. thinking-na terus pisan eta. Terus anu ka Dua beauty tadi teh. beauty nyata atanapi lain tentang kana fisik tapi Ya, sanes geulisnya beauty teh. sanes kegelisan ya. tapi karena karakter Urang karakter memperkuat jadi tina tari oge kan tari teh pasti loba karakternya ya kan tah eta teh nyieun ka urang pribadi ka simkuring pribadi eta ge ngaperkuat karakter simkuring gitu jadi gaduh jati diri gitu Nah, nya eta baraya eta pisan gitu. Ya, salian ti karakter mungkinnya beauty ya berhubungan dengan Kedah tiasa manteskeun diri gitu nya Kang ya pami jadi penari mah gitu kajeun kahandapna rorombeheun tapi nu penting mah ti luhur nepi ka cungcung suku teh kudu all out gitu. Seueur tah penarinya anu kakina rorombeheun. kalau dibongkar Kang. Nya ya eta tong dibongkar. Eta mitos misteri nu atos-atos gitu. Terus nu katilu tadi teh Behavior gitunya ngeunaan tingkah laku tangtosna dina tarian oge kan aya etika anu kudu kurang jaga gitunya. Utamina mah kan contohna misalnya dina tari klasikan gitunya kan aya norma jeung etika Pakemna gitu nya, pakem kan. anu kudu dijaga eta urang ge bisa larapkeun dina kehidupan sapopoe gitu. Dina hal nu lain. Terus brave. keberanian mohon. Eta kan wanter nyen urang wanter gitu. Tari teh kan tampil di payunan batur, Seni pertunjukan gitu nya seni Kang ya. pertunjukan ngahibur batur, ngahibur publik eta teh kan tangtosna nguji oge kawanteran urang gitu. Adrenalin gitu. menguji adrenalin gitunya. Laras janten seueur pisan hal-hal anu tiasa dipetik gitunya tina sabudeureun seni tari ieu gitu. Di antawisna kangge
kahirupan sapopoe gitu guys. Nah salajengna ya Kang mengerucut ke lingkungan PAMAS atanapi sastra Sunda gitunya. Akang salaku mahasiswa aktif sastra Sunda gitu. Kumaha raraosanana ngeunaan lingkungan sekitar gitu. Lingkungan sekitar sastra Sunda teh mendukungkah kangge seni tari ieu atanapi aya keluhan kah gitunya. Abi mah nari teh tara ditampilkeun gitu misalnya atanapi kumaha gitu mangga akan biasa nyarita. Alhamdulillah pami di lingkungan sastra Sunda gitunya tangtosna ngadukung pisan gitu karena kreativitas para mahasiswana gitu. Dosen-dosenna terus rerencangan salaku mahasiswana oge gitu. Tiap misalnya kan seueur acara komonya sastra Sunda Ya, gitu pirang hajat wae nya Kang sastra Sunda teh hajat wae. hajat wae gitu. Alhamdulillah. Sering non urang teh dibere kesempatan kanggo nampilkeun unjuk kabisa urang utamina sim kuring meureun dina bidang tari tah tidinya oge sastra Sunda teh ngadukung oge nya ngadukung pisan karena minat sim kuring karena bidang tari ieu gitu ya. Alhamdulillah ngafasilitasi lah dina bentuk tempat orang tampil gitu Memberikan ruang gitu ruang Kangnya. gitu. Masihan ruang gitu. Janten alhamdulillah gitunya. Seni tari mah salah sawios insyaallah gitunya salah sawios seni anu moal lekang di telan zaman gitunya. Janten kumargi tari mah penampilan teh gitu. Janten bakalan tetap nanjeur bakalan tetap ditampilkeun kumarginya. Upami tari teh ditampilkeun eta kangge naon gitu latihan mang bulan-bulan tapi mang dinten-dinten mang minggu-minggu mang tahun-tahun gitu nya. Tampillah di Thailand. Kode ke Thailand. Tah Kang ngeunaan ieu nya gitu tadi kan alhamdulillah difasilitasi gitu nya. Tah saatos difasilitasi gitu teh akang ngaraos teu aya peningkatan skill tari akang gitu sabada lebet ka PAMAS sabada lebet ka sastra Sunda gitu nya. Akang teh ngaraos teu skill tari akang teh langkung nanjeur gitu langkung ngaronjat gitu. Sabada difasilitasi. Tah alhamdulillah oge nya tadi ku lantaran geus difasilitasi tangtosna karasa pisan keur abi pribadi gitu nya. Pas asup emang geus ngincar ya. Abi asup ka sastra Sunda hoyong lebet ka unit tarina gitu ya. Hoyong non sih mengembangkan minat sim kuring kana bidang tari. Alhamdulillah acek-acek oge nya berkat tulungan acek-acek di PAMAS gitu nya. Sim kuring bisa nyoba sababaraha genre tari Sunda khususnya mungkin geus siga klasikan, tari rakyat, jaipong kreasi atanapi jaipong kreasi. Luar biasanya. Embrak-embrak sagala dicobaan ieu mah. Kontemporer oge kantos Kang. Kantos. Kantos masyaallah. Janten luar biasa berkat dukungan oge di sabudeureun PAMAS gitu nya. Ti acek-acek teh. Mohon da pangintennya katawis nama skill orang teh bakal ngaronjot ka hiji ku fasilitas kadua ku seueurna tampil gitu kan leresnya. Janten upami di PAMAS-nya lira gitu akang teh sabaraha kali tampilnya teu ka iltung meureunnya. Teu ka etang. Langkung ti hiji, langkung ti 10 langkung. Alhamdulillah. Langkungnya alhamdulillah gitu. Aduh, panjang pisahnya Kangnya perjalanan akang dina seni tari teh gitu. Tah tangtosna seueur oge kitu nya rerencangan sadaya boh di sabudeureun PAMAS atanapi di saluareun PAMAS kitu nya anu kataji oge kana bidang tari tapi bingung ya bade mulai ti mana gitu. Aduh siga seminar bisnisnya teh. Kamu bingung dari mana gitu. Tapi enta laras aya wae anu bingung ya sapertos rerencangan abi nyalira kitu nya Kangnya mas studi kasus dewa nya. Kang atanapi Rif abi teh hoyong nari gitu. Cek abi teh nya mangga da nariman teu dipanggerakeun ku batur cek urang teh da maneh nu gerak sorangan cing teh nya gitu. Tapi abi teh cenah can pede tapi abi teh seueur keneh kasieun gitu. Tah ya kinten-kinten ya ti akang ti yang udah tadi sejak brojol gitu nya. Udah seni sejak lahir gitu nya. Di Jolo Rahim cenah aduh langkung ieu deui nya gitu. Aya teu Kang saran atanapi tips gitu nya kangge ai panginten antara rencangan sadayana anu hoyong menekuni bidang tari tapi bingung kumaha mimitianana gitu Kang. Oke, saran paling ti abi mah nyata hiji urang teh tadi siga tadi kasusna Arifnya Kang Arif urang teh ulah isinan atanapi ulah nyonya aya kahayang tapi
sieun kitu Dipendem nyobana, teh nya. dipendem cenah. Dihem-hem cenah. Dihem-hem. Di naon deui. Dihem-hem dipendem di entos sih. Tah, ulah kitu. Jadi kudu urang boga kahayang misalnya hoyong diajar tari, sok di mana ye urang aya tempat diajar tari. Mohon. Asup gaskeun, latihan Gaskeun. ngiringan. Gaskeun gitu nya. Jadi ulah isinan, ulah nonya timbul ke mulai niatkeun oge nya ti niatkeun Anu saya gitu nya niatna. nu sae bener nu sae. Ulah Nu goreng. Ulah niat nu goreng. Emang Sok aya wae gitu aya nya kan? nu Aya. goreng deh. Ya jadi tadi ulah sieuna ulahnya kudu wanteran intinya mah. kedah wanteran. Salaku panari kudu wanteran. Soalnya ada penari pasti tampil di payunan publik Halayak gitu nya, umum halayak gitu nya. umum. Nah, terus kudu boga niat nu bener-bener hoyong diajar. Nya. Ya, ulah geus boga niatna tapi non sih Teu dieksekusi gitu nya, Kang. dieksekusi. Ya. Ya janten euih deui ka diri pribadi gitu nya Kang nya. Antuk nama gitu. Janten garis start teh aya di diri kalian guys. Yes, Gitu. Betul sekali. Kuat hari ini. Garis start ada diri kamu anja. Gitu nya. Nah, terus Kang aduh pokoknya mah tos seueur pisannya abi teh langkung wanah oge ya ka Kang Tegar gitu nya. Abi teh wanahna mah Kang Tegar teh nya sok nari we hungkul gitu nya. Terangna ti SMK kasenian gitu terus oge tos berkecimpung ti sejak lahir teh ya gitu nya. Ternyata aya lalakonna gitu nya dikawit diagengkeun ku Nini sareng Aki, terus difamiliarkeun kana musik-musik tari oge jaipongan oge bajidoran nu kararitu ya. Janten abi teh langkung wanoh gitu nya. Tah, tapi Kang di lingkungan Akang nyalira gitu nya, kumaha sih cara Akang nemukeun komunitas atanapi orang-orang anu nya gitu lingkupna teh rada ageng gitu anu resep tari oge gitu nya atanapi kumpulan orang-orang anu resep tari sapertos misalnya sanggar atanapi UKM gitu nya Kang tah eta kumaha Akang nemukeun anak gitu. Oke. Tah sebenarnya mah kan tadi abi nyarios di awalnya anu abi teh kolot oge geus arapaleun nya sepuh ge geus arapaleun si mama si bapak kuring teh boga minat kana bidang tari tapi naha teu diasupkeun ka sanggar atanapi lingkung seni. Oh, teu lebet sanggar oge Kang. Teu pisan Kang. Oh, Nah, ajaib guys. nah kuring diajar otodidak hungkul tah tapi tina otodidak ieu sim kuring bisa panggih jeung komunitas-komunitas anu emang sesami gitu nya minatna sareng sim kuring utamina mah di bidang tari gitu. Janten mulai siga ayalah tina seringna tampil gitu nya eta ge di mimitina nyalira gitu bisa asup ka komunitas anu aya di lembur terus ayeuna mungkin asup ka Unpad gitu nya di sastra Sunda aya unit tari Pamas terus ngiringan oge UKM gitu nya UKM Lingkung Seni Sunda Universitas Pajajaran gitu ayeuna mah gitu. Alhamdulillah loba fasilitas jeung kuring tiasa ngiringan kadinya. Jantan nya alhamdulillah relasi teh dibangun euih deui ku diri nyalira oge kitu nya Kang nya. Di mana arurang tos gaduh kaberanian kitu tang tos wae relasi teh bakalan cunduk ka urang gitu, bakalan mempercayai orang salaku penari teh gitu. Alhamdulillahnya Kang parantos lekasan kitu nya patarosan-patarosan ngeunaan seni tari atau dasarna patarosan ieu mah nya ngobrol we kitu nya di Kuramas ieu gitu. Panginten sakitu wae kitu nya Kang nya kangge episode dinten ayeuna. Atosan wae ieu teh Kang. Betah keneh nya, betah keneh. Terus balikan deui. Wih jeung sumping di entanya. Gitu. Tapi abi bingung rek naros naon deui, engkeun banyak panginten di sanes waktos kitu nya. Nah, kinten-kinten Kang ayeuna satu acan pamungkas aya garapan naon ya Kang anu paling terdekat gitu. Tiasa di-spill tuh. Oh, garapan saleres nama abi teh. Ya teh nembe gugah sakitnya kemarin saminggu. Ya Allah. Gara-gara hari oge. Gara-gara hari. Jadi salian di ngadatangkeun rezeki ngalakeun penyakit nya bohong. Eta mah emang arurana keur capek mah Lainna nu kacapean. Macet teuing kuring. Macet teuing tah. Hal yang berlebihan itu enggak baik ya, guys tah gitu ya. Harus diporsi ya teman-teman. Ari garapan mas tapi sok sanaos kuring gugah sakit tapi geuning ateul Kang. Nya laras da etos jadi mendarah daging mah da atuh we kitu nya. Kamari teh aya undangan gitu kanggo ngeusi acara festival drama mahasiswa sa Indonesia panginten anu diayakeun di Unpad. Keren.
masih produktifnya dugi ka ayeuna sok sanaos gugah teu damang gugah gering nya hudang gering kitu nya. Gugah hese dilemuskeunana nya hese gugah bobo nya. Oh gitu janten aya delegasi kitu nya kangnya ka awilangna atanapi perwakilan kitu nya. Kanggo iyalah muka acara gitu. Kanggo muka acara. Masya Allah keren pisan gitunya Kang Tegar seueur acara terus seueur tampilan gitunya pamugi dina tampilanna dipaparin kalancaran gitunya Kangnya terus oge dipaparin nya kalancaran terus tiasa ngamaksimalkeun potensi-potensi akan dina widang seni tari iya gitu. Diantos proker-proker atanapi program atanapi garapan anu sanesna ti akang kita ditunggu gebrakannya pokoknya makanya pamugi tiasa oge langkung nanjer di lingkungan Pamas atanapi di saluareun Pamas gitu. Amin. Kan. Mun hatur nuhun sakali deui Kang Kang Tegar teh sakali deui ketan nembe sakali hatur nuhun nya Kang. Hatur nuhun ta ayeuna 2 kali hatur nuhun sakali deui Kang Tegar. Anu parantos kersang nyumpingan ieu acara Kuramas kumpulan carita Pamas dina episode anu kalima ieu. Panginten pantas cekap ngobrolna dugi ka dieu wae upami bade aya patarosan deui kitu nya Kangnya kangge pamirsa sadayana boh ka Kang Tegar atau nabi ka Abi gitu ya. Tiasa panginten di spill follow Instagramna tiasa di follow di @naon Kang. Instagramna na ieu tanya Tegar Andrian. Okay. Atau nabi ka IG ogai grup oge ya. Oke grup. Jadi kita mungkin di follow wae nya Tegar Andrian sareng ogai grup. Sareng FD Arifannya ulah hilal. Sareng Pamas Unpad 186. Sakitu wae anu kapihatur dina dinten ayeuna hatur nuhun kangge pamirsa anu parantos nonton Kuramas episode anu kalima ieu dipungkaskeun wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng patepang deui di Kuramas episode salajengna.